ka Allah memakai perasaan diawali ku iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Urang geus iman ka Allah dalilna ente nu mantak iman ka Allah bahwa Allah pangeran. Allah teh pangeran, nu mantak Allah pangeran. Allah teh nu ngadamel aya nu didamel, dalilna setiap aya nu didamel aya nu ngadamelna. Teu kahartieun akal mun aya dadamelanana eueuh nu ngadamelna. Lumpatkeun terus saha nu ngadamelna pasti. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا ارتفع علينا والبين والمكان Kadadgalan larima ilang apa aina lan bain lan makan wal jihadu lan sagahe jihad waddasalalan warulan larima petepung apa pirang-pirang cahaya ku sifat gaden bukakeun lebasa bazat bisifati wabil ma'rif kalawan sagahe sifat lan pirang-pirang maribat padzalika haqiqatul mayyah magautai mangkono ku sifat iku hakikat sifat bareng huwa subhanahu na utai Allah maha suci Allah munazzahun iku kang den bersihaken anil infisali wat isali wal ittisali bil hadis saking dari mapisal lan dari mapetepung kalawan kang anyar walau tara urang nyaritakeun tentang sifat barengna Allah. Nyaritakeun tentang barengna Allah jeung urang eta adalah macem-macem. Barengna bil ilmi umumun, barengna bil qurbi khususun. Qurbu bil ilmi umumun, qurbu bizuhurit tajalli khususun. Ketika geus tajalli ialah dunudani in fatadalla fakana qabasaini au adna. Lamun urang berangkat ka Bandung ninggalkeunana lembur nu ditinggalkeun ku urang teh lembur daerah-daerah di dieu ninggalkeun Kabupaten Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Dalarang, datanglah ka Bandung. Urang mun ka Bandung seperti gitu. Urang deka Mekah ninggalkeun negara Indonesia, ninggalkeun Malaysia, Singapura, ninggalkeun Dubai, Abu Dhabi, Yordan, ninggalkeun berbagai negara, terus asup ka Jeddah, ninggalkeun negara-negara. Ketika urang hayang wusul ilallah ma'iyah ke jadi aya sifat bareng. Teu bisa dihayal tapi kudu aya nu ditinggalkeun.
nu ditinggalkeunana lain negara, lain nu ditinggalkeun teh lembur ka Gusti Allah mah. Da Gusti Allah mah nu ngadamel langit bumi katut eusina. Di mana bae aya ngan teu bisa ngahiji Allah jeung urang. Henteu bisa pisah Allah jeung urang. Ngahiji teu bisa, pisah teu bisa. Wacana teu kaharti, emang eueuh potongan kaharti sia mah teh. Eueuh potongan kaharti. Ke coba. Sebab Allah mah Maha Qadim, urang mah Maha Hadis. Allah mah nu ngadamel khaliq, urang mah nu didamel makhluk. Atuh geus teu bisa dihijikeun antara khaliq jeung makhluk. Oh, lain eta horeng perasaan. Mantak urang kudu ngaji rasa. Coba icip-icip eta sayur, dicip-icip asin karasa. Coba icip-icip eta sayur asin, coba nu ieu amis. Coba buah ieu amis. Coba nu ieu hasem. Coba eta tanu ngandung kuluk. Naon eta? Coba. Barang diasaan hasem. Coba deuleu naon? Tai ucing. Karasa. Ngaranna ngaji rasa. Oh. Ka Allah mah make perasaan. Diawali ku iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Urang geus iman ka Allah, dalilna ente nu mantak iman ka Allah bahwa Allah pangeran. Allah teh pangeran, nu mantak Allah pangeran. Allah teh nu ngadamel. Aya nu didamel, dalilna setiap aya nu didamel, aya nu ngadamelna. Teu kahartieun akal mun aya dadamelanana eueuh nu ngadamelna. Lumpatkeun terus saha nu ngadamelna pasti ka Allah. Urang lamun nyaritakeun tentang Tritunggal Kristen, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Tatangga. Wah, cak Kristus jadi lain kita yang ada gitu baik. Jadi arti. Ayat kelahiran Yesus Kristus, memeh Yesus saha tu pangeran teh. Ih, cenah manusia ngan Gusti Allah nyanding pangeran teh kadinya. Tadi itu puguh tekaruh pangeran make sundang sanding. Emang jurik newo-newo. Oh, kurang gitu-gitu. Teka harti orang mah sebab teu iman. Nyana mah Tuhan tetilu, Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Kudus, Yesus Kristus. Tilu jadi hiji. Sarua Buddha atau Hindu. Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Eta irahayana dewa teh baheula nyana tapa. Sanggeus satapa saking istimewanya na tapa pangeran nyanding ka dewa. Deuh tadeui pangeran. Sundang sanding segala rupa. Nyandinglah ka dewa Brahmana, nyandinglah ka dewa Wisnu, nyandinglah ka dewa Siwa. Eta tilu dewa. Dewa Brahmana dewa pencipta. Dewa Wisnu dewa kitu anu ngaraksa menjaga pemelihara. Dewa Siwa dewa perusak. Jadi tilu dewa ngahiji mantap nyana ge sarua Trimurti. Naon bedana jeung Kristen? Dewa-dewa keneh datang ka urang aya empu sindok. Itu bararugu. Etalah petapa-petapa saking istimewana. Ieu diorbitkeun lah ku masyarakat nu ngadewakeun jadi pangeran. Pateu
arti pangeran jajadianan sakumaha tangkal buah daging buah daging jajadian seke ngaranna itu teh dewa seke berarti kan urang mun gitu-gitunya marah sebab teh pangerannya na di dewa-dewa di pangeran lain sok nu nyiptakeun saha kumaha mimitina mana gerak kitabna nyeuleunnya anak kitab Yun nyana kitab Injil jeunan nyana lain Injil nu asli Taurat nyana lain Taurat nu asli kitab Weda jeunan nyana emang kitab Weda bah jeunan nyana bapeda menang nyana dan lain-lain sebagainya berbagai kitab jeunan nyana baca Al-Qur'an beres kabeh teu bararuguh. Nah ndeka Allah kuari lantaran geus syahadat mulai atuh sok hayang wau jeung Gusti Allah nurunkeun jang paranti nu ngawauhkeun ka Gusti Allah dimimitian ku Kangjeng Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh terus datang ka Kangjeng Nabi Musa Nabi Isa diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu Anjing Nabi teh dek ngawauhkeun makhluk na ka Gusti Allah yuk urang ka Allah make syariat datang ke ka Allah aya deui hayang nu leuwih istimewa yuk urang ka Allah make thariqah datang ke ka Allah di akhirat cuman ke datang di dunia mente kitu bae sakitu aya nu hayang di dunia keneh geus datang ka Gusti Allah wusul ilallah hakikat Kangjeng Nabi teh mawa syariat thariqah hakikat aya nu datang ka syariat doang kos urang kieu wudu bari culak cileuk salat bari culak cileuk keur salat aya nu liwat susuna gede dideuleukeun ke salat aya suara musik ilu joget ke salat aya nu marhaba kabawa ku nu marhaba ke salat macam-macam ke salat teh macam-macam nu tadina eueuh araraya jak keur teu salat mah teu ieu lah salat urang mana pokoknya urang bagus syariat ngaranna zahir doang rapi zahir nama wudu salat puasa zakat haji emang etalah jang paranti ka Allah bisana sakitu geus saya datang ka paeh kos itu bae salamet sebab aya syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah asa kurang puas kos itu teh ibadah teh naik make thariqah geus ngaleuwihan suluk berarti ayeuna mah maka perjalanan khusus sok gara mulai loba larangan-larangan teu meunang ngahiji jeung ahli riba teu meunang ngahiji jeung ahli zalim adapun zahir mah pek bae ngan hate dika Allahkeun dikasor dika akhiratkeun di dunia babarengan kadeleuna jeung masyarakat di dunia bareng babarengan kadeleuna jeung pemerintah tapi hate akhirat ai kos kitu mah babari atuh urang asup ka Golkar zahirna doang cenah batin nama ieu asal dibere ditarima jajak kabek kieu boloon teh mah kos itu torekat tampilingan teman ngaku tarekat gos gitu bah ih cuma mah lain ka Golkar petilu bebeskeun ieu mah lain petilu VKB rantai nu bener kabeh ge teu meunang norikoh mah keur ka Allah mun syariat los teu atas nama tarikoh ieu mah bersyariat los mah kos kitu mah sebab atuh bersyariat mah dikhawatirkeun ka surgana ge ka sorga ngan ka neraka heula mayoritas sekadar dikumbah doang digubiag gitu masalah sebenarnya dibersihan doang atuh janyanana ge di ka sorga embungeun jependi wayahna ka sorga heungkeul aja gena
ente teu sanggup ka surga kunaon surga geus bersih emang aing ngaji ih kudu ikubah heula di jahanam ambo budak diu diroskam heula nyana lagi embungin ka surga teh embungin ku sebab bobolokot kos urang bae sakumaha kamari mentas ngagaru aju pemajikan urang ngagawean di kasur nu serba wow make spray segala rupa pan hairspray make menyan abis segit ti ditu da wareng mambujurig nah cak pemajikan ka dieu urang sosonoan engke mandi heula embungeun nyana ge sebab naik ka dinya kudu bersih ieu ge aji pen dititah ka surga embung cak nyana kunaon kredit can anggeus bersihan heula sadar sorangan nyana ge sanajan ku malaikat teh dikanarakakeun nyana ngagujubarkeun maneh nah gujubar euy sia kudu lolonja euy mandi ceuk nyana ge sadar teu daek ieu teh jakajahoan tina beungeut na panarideung tapi geus norekat mah mana larangan atuh ieu norekat jeung syariat eueuh beda nama teu tah babari ngomong bae lain ngomong ieu mah teh urusan namun kamari mah ieu urang urusan zahir aya teh kotokan bersihan aya taneuhan bersihan aya haraman bersihan zahir ku ari mah geus menuju batin oh ieu mah duit ti pamarentah kokocoranna ti ditu embung aing mah haram oh ieu mah partai jangan gugulung soal dunia bae bari eueuh anu araradil haram jangan aing mah oh iya mah organisasi teu bener kuari mah organisasi teh lantaran dipake tanjakan doang jeung tarajer oh teu bener haram jang aing mah si itu mah kos kitu usahana haram jang aing mah embung aing mah nyana doang sorangan deuk ka Allah mun ditanya kok ieu embung itu embung deuk ka Allah norekat ngaranna kok batur mah peuting teh sare aya sia mah molor norekat aing atuh babari norekat kos kitu mah horeng babari pan atuh sia mah batur mah itu daharna setik sia mah 2 piring aing keur norekat ulah loba omong sia kos kitu nya norekat atuh heueuh norekat naon ieu ulah loba omong pokona aing mah nyaho wusul bae ka mana wusulna aditu na mana jahanam atuh ayo beda wah maka kudu aya nu nuduhkeun atuh tentang batin teh geus digambar atuh engke awak teh di jerona nu digambar teh lain di luar urang teh lamun neuleuh zahirna mah ieu teh sirah neuleuh zahir mah ieu teh leungeun neuleuh zahir mah ieu teh dada neuleuh zahir mah ieu teh beuteung neuleuh zahir mah ieu teh kubul dubur neuleuh zahir mah ieu teh suku jerona coba batinna digambar bakal ngarupa Allah bakal jadi lafad Allah coba ge urang kieu teh setuh tuh ieu bakal jadi Allah bakal jadi Allah anu di luar mal bisa neule sanu nita ngaji di luar iya bakal cerita ala kadar doang iya bakal jadi Allah ti dieu ka dieu bakal jadi Allah lamun di torikoh ke iya jadi Allah digambarkan percis ke bakal narik nanti manangan lima bayangan we wungkul tuh lain Allah iya bakal jadi ti dia bakal jadi kabeh eta zahir jang ngabayangkeun batin wari di jero ku urang digambar mulai make lembutan bisa jeung henteu kumaha maneh cak guru usahakeun tahap awal ieu ka dieu tahap kadua ieu ka dieu ka katilu ieu ka dieu sok heula mulaian geus teu kudu dipotokopi kitab thariqah mah sebab tah perjalanan kumaha guru bae mere sanajan teu boga tulisanana masalah thariqah mah
daripada boga tulisanana teu dilaksanakeun, dibuka bae emang amil. Amil buka deui berup jari simajuru kujarang jasa kasoje sajuna jamu zalukana. Woi zalukana naon kada? Kamari aing ngaji pohoan. Ji atuh kumaha sia lain ka mana kara? Walipu. Aing mah lain walipu ja. Kamari ti guru walipu. Lain aing mah. Naon cak musa urang abdadi. Abdadi. Walipu. Dicak musa urang abdadi. Cak urang ribut, gelut taluk. Padahal bener kabeh. Nah, ieu keur carita lain kos kitu toriko mah teu kudu boga bukuna. Ayo bae ti guru soga. Ja praktek ti guru sila sia. Sila. Kieu silana. Beureum sia. Beureum, tarik lapas. Tuturkan. Beat ngaranna. Laksanakeun eta. Nya. Peting sia hudang. Ngising sia piting. Ngising ngisang sia. Ajo ngopi. Beres. Hes deui. Babari orang norekat. Itu kos itu norekat si kos itu. Makana guru ne kumaha lalakona jatarikoh mah perjalanan menuju Allah. Suluk disebutna. Di kadituna acak-acakan torekat teh haju aya di Golkar. Norekat teh haju aya di partai. Cak anu di ditu deuk ka Allah mah akur bae deuk di mamana ge nu penting karena Allah. Bisa henteu sia di Golkar kena Allah dibabeeteun sia ku aing. Je sok aju kitu sia gelut sia jeung aing. Tungtung nadek norekat gelut bae. Kunaon eta laranganana nu mantak dilarang mal bisa gitu bae sudah hese-hese. Ieu teh deuk ditinggalkeun. Tuh nya eta keur norekatna bae ge hese. Tahap awal, tahap kedua, wah, tahap-tahap. Aya nu dibagi 4, nu dibagi teh nu dibagi 2, sugro kubro. Daerahna doang teh mah. Adapun ka dituna dibimbing ku guru. Ulah ieu, kudu kieu, perjalanan ngaran. Nu mantak teh kudu boga tulisanana ongkos urang ngaji Quran. Ngaji Quran urang unggal isuk-isuk ka guru. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Balik deui. Alhamdulillahirabbil alamin. Balik deui. Alhamdulillahirabbil alamin. Weh, beuki parah di budak. Lain beuki bagus, beuki parah. Alhamdulillah ain cak guruna tadi dia ta coba sakali di guru dibere hot lek bae tah ngeunaheun ieu sering-sering ki aing seubeuh cak guru. Tidak tajwid tapi praktek. Sok terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Hese Allah. Allah. Lain Allah. Balik lagi. Alhamdulillahirabbil cak murid deuk iraha geus aing. Tasdidkan Rabbil Rabb Alhamdulillahi Rabbil Rabb budak nyana geus ngap-ngapan bae di geus sajam masih kana bulak-balik alhamdulillah Rabb guru ge leuleut cai mataan gitu mah geus trek istirahat. Balik deh esok aja deh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Terus صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doh ya budak. Menang di mana sih eta? Menang tina koran. Ulah doh, bot. Wala dol. Ghairil maghdubi alaihim walad dal. Bos yang mah. Dal tambah bot.
aduh budak dekat tilu batik katilu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wow kopi yang nganceleng wah beres hasil dicarekan nyana nyahoha nyahoro nyaho tasdid praktek dah doang ketika ditanya mah ai eta rona kandel apa ipis teh nyaho nu penting bunyi na kos kitu ketika rabbi eta naon ngaranna teu nyaho tapi praktek namanya nyaho ketika manehanana nyaritakeun iya kana budu parcis tapi teu nyaho naon ketika walau do di mana posisina nya teu nyaho tapi pas jasa didengekeun ku urang rapi amat tapi teu nyaho ikhfa idgham izhar gunah dan lain sebagainya tapi rapi bandingkeun jeung Haji Pendi nu ngaji tajwid barangnya namanya ho ieu ikhfa ieu izhar ieu gunah ieu bila gunah dan lain sebagainya ai prak bae ngaji Fatihah urang embung ngamakmum asa pakia-kia amat alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Wah, ieu mah kudu kakedu ieu mah ieu. Teu bagus. Nya tajwid nama rapih tapi barang didengekeun teu bagus. Bisa tajwid lisan, praktek teu bisa. Aya anu praktek bisa teu nyaho tajwid, maning mana? Tuh kan, janu penting nama ngaji tajwid ge jang bagus. Mentak zaman baheula mah zaman baheula sakuran diajikeun ka guru rapi luar biasa teu nyahoeun ikhfa teu nyahoeun gunah teu nyahoeun tajwid dan lain sebagainya. Teu nyahoeun qalqalah dan lain sebagainya tapi rapi macana. Baheula ge kitu ngaji thariqah teu nyahoeun ngaran-ngaran thariqah teh istilah-istilahna tapi nyarana percis noriqah. Kuariba lamun carita toriko rapih jasa tapi proposal terus baik sumbangan ti pamarentah terus baik wayah kampanye Golkar nyana diharap hidup cak nu ditukan modar aduh cenah kiai urang norekat pan kieu amat ai zikir mah ambalayah loba jasa tapi kos kieu bohong nyaho lisan nyana teu nyaho praktek buku larangan ye cenah Gus Dur mah pangramanya ulah nyaritakeun Gus dibabet sia ku aing atuh beda lirikanana antara nu geus usul jeung nu lain Gus Dur kerja di presiden emang kaunikan di dieu ka Jawa Timur berangkat set datang ke Jepara cek Gus Dur teh kita kesini dulu nih kesini kemana sini Gus kesini nih kesini kalau kadieu beres itu terus iya presiden ka gang nu leutik terus ini kita akan acaranya di sana dulu di apa namanya di Jawa Timur lagi tunggu ngomong apa terus datang aya pasar leutik mah didinya aya tukang kado kita beli kado dulu presiden si Koski heran turunnya di mobil Mercy nomor hiji anu itu pan teu meunang kita nungguan di itu di jalan utama nyana maka dinya apa duren berapa ini ini duren 50.000 ini kan Gus Dur ya udah jangan ngomong-ngomong Gus Dur berapa nih 50.000 beli 5 itu ditawar deui jadi berarti 5 kali 5 seberapa aja Pendi tuh biasa ngaco kos gitu nya namanya biasa bayar ID bayar 10 juta kenyataan ya wah ngageter-geter panu narimana ngageter dibayar 10 juta ya makasih ya cerik kan itu awewe anu dagangna awewe cerik jana yuk kita naik cak supir jeung ajudan beli duren 5 10 juta barang jadi presiden aja Gus kok jadi begini jangan banyak omong cak jana dilalaga di jero mobil dulu gue pernah begini kok jadi begini udah jangan banyak omong udah ayo kita ke Jawa Timur sekarang terus di jero mobil teh ini durennya belah aja presiden ngadahar duren di jero mobil beli udah makan unik itu udah unik kenyataan nih lain lalagaan cuma kenyataan datanglah ke jalan utama wow pengawal
Terus diberangkat lagi. Cak pengawal, habis dari mana emang dulu? Jangan banyak omong gitu. Nah, sekarang ke Jawa Timur aja. Nu heran ajudan jeung supir. Nyana di Jawa Timur ngomong bahasa kumaha si Cuplis jeung si Unyil. Saknyana itu tadi kita beli durian 10 juta. 5 10 juta. Nah, sekarang gini. Kita sampai ke Jakarta, nanti kita ke sana. Itu tadi tukang durian kita tanya, coba ada enggak itu sebenarnya tukang durian? Oh, langsung beres ke Jakarta, datang deh ikan kadinya. Nah, tukang durian nutup. Nah, nanya, tukang durian yang di sini, Mbak, kemana nih? Oh, dia di rumah. Di mana rumahnya? Diberi alamatnya. Sini lurus, belok, sesuai jeung tadinya. Imah nage kosong. Sasaha di imah. Nanya kata tangga, Mas, ya ini rumah tukang durian dia. Iya, ini kemana? Oh, dia sekarang lagi ke kota Jepara. Emang kenapa? Dia suaminya itu sakit, udah 1 tahun. Nggak bisa berobat karena nggak punya uang. Kemarin ada yang turun dari mobil sedan, beli durian 5, ngasih 10 juta. Dia sangat girang, jadi suaminya dibawa ke rumah sakit. Nah, sekarang sudah ada di rumah sakit. Jadi dia terima kasih sama yang turun dari mobil sedan itu. Masya Allah, sahanu nyaho tah butuh. Karena duit 10 juta jang non gitu ngaranna ka rumah sakit, sahanu nyaho jeung sanu ngabejaan. Je, pugu Haji Pendi mah batur geus ngareng-ngareng kitu dibere. Geus ngareng kereta bantuan tetep teu dibere. Itu mah teu nyahoeun bere, kasih 10 juta, geus. Bu mahal jasa tama duren. Artina 5 10 juta ngadahar hiji asana sataun teu kudu dahar tah teh. Ku mahal-mahalna. Ieu mah nu jadi masalah saha nu ngabejaan. Salakina muriang 1 tahun jagus durna di Jakarta bae, kemudian lewat kadinya heula, padahal di jalan utama kabeh titah cicing, mungkin ceknya nasa gusdur setengah jam atau lebih, pokoknya bagaimana sampainya aja. Saha tah nu ngabejaan kos gitu. Masya Allah karim, kenyataan tamakan kos itu jelemana hirup keneh kuari, mun ditanya di ngarana aya kabeh, nyana ge gode kepala, cager lah suami. Nah begitu cager dengan uang sakitu pas-pasan 10 juta, nyana bebeja ke pemajikanna, ini lu dapat uang dari mana? Bebeja lah seperti itu. Nyana terus menelusuri, ternyata Gus Dur nyana dek terima kasih mawa bakaka ke Jakarta. Atuh mawa bakaka kerja dek terima kasih, mangkaning make urang lembur, make sendal jepit sebelah lain. Datanglah ke istana, Assalamualaikum. Pegawai istana, tidak boleh tamu yang begini masuk istana, nggak boleh. Gus Dur, masuk. Ya Gus Dur masuk. Siapa bilang nggak boleh? Orang bawa bakakak. Pancal lu nggak bejaan bawa bakakak eta. Masya Allah, bener dia tuh Gus. Terima kasih, ini suami saya sekarang alhamdulillah udah sehat. Saking terima kasihnya nih saya bawa bakakak ke sini Gus, buat Agus ya. Udah saya mau terima kasih. Udah saya sekarang mau pulang lagi nggak punya ongkos. Dibere ku Gus, balik Gus kaditung heteng biasa. Aju bakakakna ku Gus Dur teh di pesetan-pesetan nu tadi ngalarang teh ya, tuh dihareup, dibere mentokna. Makan loh buat lo tuh bakakak. Kadang gitu-gitu, aduh sering-sering tamu yang begini. Buge, tadi larang loh. Gus Dur banyak unik baik. Tuh pernah anu nyaritakeun kejadian seperti gitu. Nu jadi masalah saha nu ngabejaan muriang 1 tahun teu boga biaya hese. Gus Dur nyahoin. Nah, ieu mah keur carita urusanna urusan syariat, urusan thariqah, urusan hakikat. Ieu keur carita lah Gus Dur ge ja norekat di partai tuturkeun Gus ya. Kos kituna hayu ulah jedekeun ka Gus Dur sia bae heulana. Sia mah pugu kadal ge di emam. Kadal di emam kadal. Komo rek oros mah tuh. Ieu norekat kos kiamat. Nah ya jadi urang ulah sambarangan tarekat aya nu ngabimbing horenganan nu mantak Gus Dur waktu make ieu kukula ditanyakeun make gelang nang teh saha eta teh lain sabarangan
loba anu guru-guru na mere kanyana padahal nyana makan teresepen cincin resepnya nama lantaran hiji bae Allah tapi satu ketika dibere ku guruna pake Gus waktu manehanna nandek naik jadi presiden nyana make cincin ieu cincin mah dibikeun Kanjeng Pendi hook ieu mah cincin tuh pan cenah rekat hook ulah loba omong besi mentanya nak kaburu dipiheulaan bae nah geus ulah nyedak-nyedakeun kana geus usul hese nyarita kedananya nama nah kuarima bersyariat urang endek ka Bandung aya anu lempang suku sebab bisana lempang aya nu naik sepeda sebab bogana sepeda aya nu naik motor sebab bogana motor aya nu naik mobil sebab bogana ge mobil syariat keneh mulai kuari urang ayeuna mah rada istimewa sebab ari make perjalanan di sisi mah lempang sepeda motor mobil eta mah masih keneh loba lukaliku di sisi loba warung-warung remang-remang loba rest area kitu keneh gitu loba anu laliwat nu pingpingna nyingkap anu susuna nyingkap geus puguh dadana aduh luar biasa mantap Kanjeng Pendi maka Bandung teh asana sakedeung sebab neuleuh anu kitu bae cakna teu karasanya ya perjalanan moal karasa tuh sebab pingping di deuleu bujur di deuleu dada di deuleu coba lamun zikir masa kebel la ilaha illallah la ilaha illallah maca sholawat geus menang 1000 angel cenah ke Bandung atuh kulantaran neuleun pingping sakedeung cenah ke Bandung atuh kumaha matana dikepar terus nah eta lah loba naon gitu ngaranna awaik gangguan mampirlah di warung ngopi lah ngarokok lah lapar dahar lah syariat ngaranna di ka Bandung teh ketika orang naik kereta torikoh ngaranna geus lain deui mulai geus teu neuleuh rest area teu neuleuh naon ngaprit beta kareta mah Bandung Jakarta mah Bandung set kong warga lawan brek datang ngan dedeleuhan aya keneh sama kasisi kagigir bisa neuleuh lembur-lembur di rel urang bisa neuleuh di kareta anu ngan teu bisa ai mampir mah ngan neuleuh neuk mampir ge teu bisa yang dibalangkeun masinis ya mampir teu bisa kareta torekat ngaranna ieu mah deuk make hakikat lah geus usul ilallah naik pesawat tet dengan jarak tempuh anu hese dicaritakeunana Jakarta Bandung langsung urang naik teu neuleuh ka sisi kagigir aya naon teu neuleuh datang set datanglah ka Bandung teu neuleuh aya rest area teu neuleuh anu liwat teu neuleuh anu dagang teu neuleuh anu datang urang ka Allah sarua ndek make syariat kudu mampir heula di rest area ngarokok heula mentek urang ndek ka Allah make syariat aya ririungan aya organisasi aya partai aya kampanye hidup eta karena bersyariat takos kitu tah tinggal laju jeung henteuna syariat teh aya anu kelas bawah berarti motor nyana sepeda aya anu kelas mobil berarti eta mah berarti nu nyekelna jeung anu bawahanna tinggal kitu doang pada syariat kitu bae syariat aya teu datang ka Bandungna lantaran kempes teh lah kurang bensin lah lesu lah datanglah ka Bogor balik deui lah kunaon lah cara rape aya nu kitu ieu syariat mah kos kitu bae ketika toriko mumprung loba mah loba ngan geus teu melu tapi dedeuleuhan aya keneh suluk garana tapi ketika geus hakikat teu neuleuh kaler kidul nah ieu nu deuk dimaksud teh wa izar tafa'al aina baena makan jihad teu aya nyaritakeun di mana Allah aya kumaha Allah antara urang jeung antara di mana Allah jihad teh aya watasolal anwar cahaya itisol ka urang tina perasaan urang deket ka Gusti Allah dunia makhluk dunia jeung makhluk teh urang dek ka Bandung nu ditinggalkeun teh nagara kampung urang dek ka Allah di jero hate ulah aya duniaan ulah aya makhlukan hiji be Allah
dengan cara suluk tadi menang pituah ti guru, dibimbinglah ku guru. Aya nu neko-neko set 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 set, urangna cerdas, bisalah ka ditu ku sifat zat bis sifat wa bil ma'arif. Fadzalika haqiqatul ma'iyah. Etalah hakikat ma'iyah. Perasaan sajeng Allah. Aduh, geus eueuh nu dideuleu kabeh ge. Eueuh nu kadenge iwal ti Allah. Rasa tamakos kitu teh. Mafi jubati ilallah. Eueuh nanaon di jero jubah kula kecuali Allah. Unsi jeung Allah. Nya nama menghindar ti makhluk, menghindar ti dunia jeung Allah. Eueuh nanaonan mun dibongkar dadana hatena eueuh nanaonan. Hiji be Allah. Datanglah nyana kahana hakikat ma'iyah asa bareng jeung Gusti Allah. Nah, idhuwa subhanahu munazzahun anil infisal wa ittisal bil hadis. Maha suci Allah karena Allah mah dibersihkeun tidak infisal jeung ittisal bil hadis. Neueuh carita di mana kumaha keur kumaha jihad mana teu aya. Eueuh antara jeung Allah, urang mah kan aya antara. Lantaran urang mah antara urang jeung Allah mah eueuh antara. Aing teu pernah teu neuleukeun ka sia sugan sadetik, aing teu neuleukeun teu pernah. Aing teu pernah teu nyaho ka sia sugan sadetik, aing teu nyaho ka sia. Aing teu pernah teu ngadengekeun ka sia sugan sadetik, aing teu ngadengekeun ka sia. Eueuh antara Allah jeung urangna mah ngan urangna ka Allahna. Naon tah nu urang ketika Allah neuleukeun ka urang teh, Allah mah terus bae teu pernah teu neuleukeun urang di gunung, Allah neuleukeun urang di leuweung, Allah neuleukeun urang di laut, Allah neuleukeun urang di kota, Allah neuleukeun urang di lembur, Allah neuleukeun nangtung diuk, Allah neuleukeun. Kok urangna jarak antara urang jeung Allah, antara urang jeung Allah ketika urang titah boga rasa dideuleukeun ku Allah, kahalanganlah ku mio, kahalanganlah ku si sarwiti, kahalanganlah ku mobil, kahalangan ku perusahaan. Antara urang jeung Allah, urang kahalangan ku dunia jeung ku makhluk. Etalah nu kudu dipicinan supaya Allah neuleukeun ka urang, urang ge asa neuleuh ka Allah. Hayang boga rasa kitu teh. Perjuanganana melalui sulu piceunan eta. Kudu ditinggalkeun. Lain lalagaan paninggalkeun kos kitu teh. Kudu boga gunung, kudu boga guha, kudu boga jang nyepen, ninggalkeun zohirna. Sebab batin teh dek ninggalkeunana hese, ayo zohir dedeuleuhan jeung dadengyan, kudu ngasingkeun diri. Uzlah ngaranna. Kos kitulah terus bae urang ngaropea batin urang teh pemikiran sehari-hari ieu teh bareng jeung di pikiran ku urang. Urang teh babarenganna jeung saha sakumaha nu dipikiran ku urang, urang kuari barengna jeung nu dipikiran ku urang, urang dipikiran ku urang usaha, urang bareng jeung usaha, urang nu dipikiran ku urang teh tani, urang bareng jeung tani, urang nu dipikiran ku urang teh meuli mobil bareng jeung mobil, urang nu dipikiran ku urang awewe, urang keur bareng jeung awewe. Wali mah eueuh nu kitu hiji bae bareng jeung Allah. Narasa tentrem, narasa tenang, narasa senang. Bejana bensin ge geus eueuh ku hari. Tuh kan mulai kan. Alhamdulillahirabbil asal ganti bae kepala negara beres bae baju beda bae eta kekarak hiji. Kedua menjadi perubahan nilai duit, nilai uang. Merketilu sistem perekonomian. Tapi per detik ieu urang can boga calon presiden. Muasi kereh di urusan jang mimpin urang pangodokan, urang ketos ya, urang lembur can aya nu muncul. Wallahu alam kadituna kumaha. Mantak urang tetep ngadoa bae. Embusan-embusan geus aya, embusan-embusan. Malah ka dibejakeun. Kalau ka dibejakeun lantaran aya kekhawatiran. Lain lalagaan ieu mah meureun sepanjang Indonesia mencalon-calonkeun presiden kakarak ieu nu alot. Kakarak ayeuna ka tembong kabeneran jeung kabohonganana.
kanyahoan ku urang kenakalanana jeung kitu kanyahoan segala rupana. Nah ieu sagedeung deui bakal urang boga presiden anyar. Saha cenah kieu dirahasiakeun keneh. Tenang we lananan. Urang mah pokona mah nu tatadina dagang atuh dagang deui. Nu tatadina tani atuh tani deui. Tatadina maling atuh maling deui. Biasa bae. Babalik ka pagawean urang masing-masing. Deuk saha bae nu jadi presiden. Enteng na ngomong mah kitu, tapi ku urang bakal karasa. Sebab di negara mah kumaha presidenna, kumaha nu nyekel negara, sebab eta nu nyekel kendali supirna. Zaman Soeharto kitulah karasa ku urang. Begitu ganti zaman Gus Dur karasa cap bae tararis. Zaman Megawati panas deui. Ieu nya hoti is jauh panas kahareup. Wallahu a'lam. Tah ieu urang menghadapi berbagai-bagai di negara urang. Dedengean anu pohara urang mah di urang nya puasa taraweh dahar tambah biasa 2 kali lantaran puasa jadi 4 kali persiapan jang isukna nya buka nya tas taraweh aju penting setik dahar deui sahur deui dahar deui 4 kali mentak memeh puasa ditimbang awak aya 60 kilo barang mantas puasa 95 kilo sama majeuna diakur jeung Mike Tyson ge diadukeun lintuh. Jadi kuduna mah hasil puasa teh nguruan tadina 60 jadi 40 eta puasa bener. Tadi 70 minimal jadi 60 tak eta puasa beneran. Tapi aya di Pasir Gadung. Di Pasir Gadung aya keur memeh puasa 75 barang tas puasa kuari 35 ngan di rumah sakit. Kuari diimpus keneh. Geus urang mah bersyukur mudah-mudahan puasa urang diterima, taraweh urang diterima, seluruh peribadahan urang ka sedekah-sedekahna diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu dedeh di negara batur mah geus Mesir, geus Syria, tambah di Palestina, beri berita-berita anu datang ka urang mah ditayangkeunana hanya sepihak lantaran nu boga sumber beritana Yahudi. Berita-berita anu arah asli datang ka urang berita Mesir teu asli, berita Syria teu asli, berita Palestina teu asli. Hese ayangna ngan berita nu asli. Kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina nu asli urang teu nyaho. Lantaran sumber beritana urang teu sepihak ti Yahudi nu boga kitu satelitna gara-gara di urang dijual satelitna mantak teu nyaho berita nu asli. Berita Mesir kos kitu teu puguh kumaha juntrunganana, Syria teu nyaho juntrunganana kitu keneh, Palestina teu nyaho juntrunganana lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana. Di dieulah karasa eueuhna Gus Dur. Baheula masalah kejadian bae. Kurang di Arab-Arab iraha ya Gus Dur muncul. Asalnya na ngomong bae cair nyaho aslina eueuh nyana urang bener-bener kehilangan saha nu ditunggu berita keaslianana kuari saha nu ditungguan kuari berita aslina eueuh urang nungguan NU milai NU na nungguan Muhammadiyah takabur nungguan ti parpol kos kaditu boro-boro nyana nyaritakeun keaslian berita luar negeri ngatur posisinya nage aing di mana riweuh
Disahayu kuari ilmuwan mana nu ku urang didengekeun ceritana nu asli nu urang percaya. Di organisasi mana, ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia mantak atuh geus bae pa bisa-bisa berita teh kuari mah. Panyaho-nyaho, panteu nyaho. Jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh media geus disundatan berita teh 20% dia buah ayah buah benerna 80% kabur lipisi atuh kitu keneh jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya. Haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese. Ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuari mah neuleuh di televisi bae kabeh kejadian Mesir, kejadian Syria, kejadian Palestina. Sedengkeun eta berita teh ya nu bogana Yahudi. Atuh geus urang mah dibobodo. Nu kajahoan ku urang mah atuh kematian Palestina diberondong, dibom sekian ratus, sekian ribu. Berita Yahudina nu paeh sabaraha teu nyaho urang. Apa nu paeh hiji-hiji acan mah nya perang nu paeh. Perang mah kajian nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae, tapi berita sugan Yahudi ngagoler kabeh berita lah Palestina bae nu malalodar nu pararae. Yahudi nu paeh hiji-hiji acan. Perang Irak nu parae teh urang Irak bae, ai multi mana nu paeh. Hiji-hiji acan. Masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkan limbah nu paeh aya eta sakitu limbah eta teu komo iya badana bagi sabilillah di Palestina asal paeh seuri anakna paeh di medan laga bapana ngadoa masyaallah mudah-mudahan kula nyusul coba eta nu berita ka urang mana coba nu careurikna bae nu ditayangkeun teh padahal di Palestina begitu paeh nyana seri lebih duluan mereka dia langsung ke sorga aing macan puguh coba eta nyana geus boga tekad paeh sorga masyaallah karim eta teh sieun datang ka kuari diberitakeun orok-orok para raeh geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng pemuda jeung pemudi beak dibom kadituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui bohong kabohongan kumaha nu biasana tilok anakan ngadadak anakan nu biasa reuneuh hiji eta mah aya aturan 4 sakali ngalahir ka kawasan Allah Subhanahu wa taala kumaha eta jih kuari mah 2 4 anakan teh ngajuru bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin di anakan eta leuwih dahsyat di urang mah khariqul adat tah mah budak ngan nu di ditu mah sorga nu di dieu mah jahanam tah mah tuh eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina onam anakan aya bapaan di urang mah geus model da pokona Indonesia mah mantak Amerika resepkeun model amat cek deui tuh na'udzubillah min zalik wa min zalik nya kuari berita ISIS luar biasa datang ke Murigak Bulu urang ieu mah sakadar bae ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika bawalah ke Amerika lantaran hebatnya sajelema ditembak teu daek paeh digodot teu paeh adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh hebat ya budak bawa ke Amerika cuci otakna terus setrum dicuci dieusi lah lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodok dicuci dalam jangka sabaraha tahun berubahlah manehanana berarti kuari dieusi bahwa di otak teh kudu aya khalifah berarti kudu beat nah sahabat nu teu beat kanyana tembak bunuh
lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun nyeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS eta teh bahasa Inggris di urang mah lain ISIS ice ege jadi hampir sarua tah nulis ISIS tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo mulailah datang ke mujahidin kita beat lantaran ieu teh endek yeun khalifah nyana loba ya duduk jeung khalifah HTI dek jeung khalifah wallahu alam akur jeung teu nu jelas mah seperti gitulah tah maka mujahidin dititah beat teu daek nu teu daek dibunuh harita kana ceger tembak masyaallah lompatna ka Syria datang ka kiai titah beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama nu zarah tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh musyrik ka Allah bae ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh bahkan Baitullahna dirusak lantaran tita ibadat teh ka Allah ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah tembak geus sabaraha puluh kiai nu ditembak Yaman ditembak Syria kiai ditembak di Irak ditembak hebatna Amerika teh kos kitu teh jeung ISIS atuh sababaraha mujahidin geus katembak mungkin ratusan resahlah di Timur Tengah cuman cek ahli politik mah kok dimunculkeunna ketika Israel terdesak sih urang mah teh nyahokan berita teh ngan saukur Palestina bae anu terdesak ieu hakikatna aslina mah Israel teh eleh terdesaklah Israel dipunculkanlah ISIS kan model kos gitulah beruntun batur mah urang mah nata urusan perekonomian perpolitikan mun ieu mun ieu kieu ieu rean catur bae lamun ayeuna Jokowi nu menang menteri agama saha menteri perekonomian saha menteri geus ditata rancanganna lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi eta lah ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu batur mah strategi perang nah lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS dunia resah geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan Yaman geus aya 20 kiai di Syria geus aya 30 leuwih kiai di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai nah datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS nu bakal ditembakanana ieu lah kiai nu sok pidato mulai hiji pudoli Cek bodole gomal ceramah mal berit mal ceramah dia saburo ente ceramah daekeun teh target teh pokona tahu ieu geus resek we ieu tah resah kiai resah mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh karena kedatangan ISIS sedangkan kos kitu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna urang satuju lantaran jangan gempur kafir tapi lamun ditinjau bahwa ieu ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid kiai ustad dibrondong masyarakat teu tedek beat paehan mungkin geus ngarebu meureun resah kan urang ku ari tapi Allah Maha Kawasa anehna asal manggih kafir ditembak di kujana aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah malik ka nyana ieu ditembakan ge sabaraha ratus di sarua bae Yahudi ditembak deui karena sedeugeun jana kan gak hiji jeung Yahudi malik Yahudi ditembakkan cak Amerika pan kieu amat ya wah berapa ya urusan dia geus sarua Islam ditembakkan, kafir ditembakkan, sedangkan nyana lamun ditembak teu teurak. Dipencit kita teurak dipencit. Ieu kuari kesulitan. Maka
larinya ke Irak, digempurlah Irak ISIS ku Amerika. Di mana baik ku hari aya ISIS digempur ku Amerika, buatan Amerika, ku hari nu ngagempur Amerika sia mah. Cek Amerika teh nyieun-nyieun bae. Kita ke Amerika diembung, sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa. Di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak. Kiai deule kitu peluruna. Begitu dipeluru dia deule oh buatan Amerika, berarti buatan Amerika. Geus kanyahoan ti awal ge ngan di gitu dirahasiakeun. Ku ari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na parae. Bingung cek Amerika kudu jadi malik ieu. Bedana cenah ieu. Ka Amerika siap ngendek nembakan orang Amerika. Ulah cek ieu ulah ka Amerika aing pararae. Aku hari ger digempuran ISIS. Kan Islam keneh nu anu hancur mah. Di Irak geus hancur deui berarti. Di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui. Nah ku ari keur meujeuna kos kararieu lah kaayaanana. Ieu ISIS pohara jasa. Cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama. Tinggal ieu nu aslina nu hese jasa. Di mana nyana aya ditembak, di mana aya nyana dibom. Sedengkeun nyana babarenganna jeung Islam. Nah, kuari keur eueuh, di tangan di Syria eueuh, di Palestina eueuh, di Mesir eueuh, keur kabeh ge di Baghdad ditembak, dibom eueuh. Ternyata aya di Cikupa. Mantap sih ada eta Cikupa sih ada. Di Citra sih ada besi aya bom nyasar ka dieu. Geus ulah sok ulin ka Citra. Loba tukang jagong di dinsing hade. Cerita karamean dunia seperti eta ieu secara global mah seperti kos kitu. Palestina teh terus-terusan kuari dek ngahajar Israel. Lamun carita hawa nafsu mah geus tanggung, ngeun lain carita hawa nafsu, carita memperjuangkeun. Kuari geus kadesek Israel teh aya. Nu paehna ribuan sarua bae. Sedengkeun nya mah pan saeutik. Jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik aju salah letres deui. Salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika. Datang ka ditu embung perang. Tentara Amerika salah letres deui sarua. Maha kawasa Allah. Saya urang menyeritakeun maha kawasa Allah dikirim ti Amerika ka Israel datang ka ditu embung perang. Ya kumaha cok ayo? Cak panglima Amerika terus dia dikirim ka ditu tita perang kudu embung. Panglima bae cenah turun ka dieu. Kuari embungan perang. Nu mantak embung kunaon? Lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib. Langsung nembakan kente ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung nya disingcieuna deuk kumaha teh stresna perang sia hayo sia neraka dihareupeun sia nyana kan bingung stres lah nu aya satu kadua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus ieu Palestina aneh 2 kilo. Geus tenang-tenang we kieu tentara Yahudi teh dihajar ti jauh. Cek, golepak. Coba. Cek nu sejen ti pan ieu jauh amat. Ternyata diberitakeun bahwa sejarak 2 kilometer lah ieu penembakna. Ji. Enjana keur kikian-kikian goler deui. Cek babaturan atuh inggung mah hayu. Stres lumpat deui. Ji, teh batak salah letres kabeh. Mantap, masya Allah. Di ditu mah stres ge perang di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pemajikan. Stres sarua bae. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Baru cenah kula ti anu. Kunaon ieu ka dieu? Manta cai kiai. Kunaon? Pamajikan kula milu mudik. Cenah teu bebeja deui. Wah stres ku hari. Pamajikanana milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina. Bodoh teh lalaki kos kitu. Pamajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sakaligus. Yo, peleran sama budak. Lo ayo jejerkeun. Pamajikan datang teh siapa sia? Milu mudik jeung sa nya tah aing 3 geus kawin deui tah. Geus. Stres kan pamajikanana.
dua stres, laki dan suami stres dua nana. Macem-macem sebab stres. Nah iya sepanjang Ramadan kemudian Syawal urang mah ngeunah dahar, ngeunah nginum, ngeunah sare mudi ka Jawa Tengah Jawa Timur nu kaseberang balik deui ka dieu di batur mah keur mempertahankeun sejengkal tanah supaya ulah beunang ku Yahudi pararaeh anak incuna jol bae kamari tanpa diundang orang Palestina datang ka dieu pan model eta aja bangona tenang we nyaritakeun perang ya perang mah biasa bae cenah syuhada yang telah gugur sudah duluan ke surga caknya yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke surga je beneran sih yang ngomong ya tenang dek daun teh jadi orang Palestina ka dieu dititah ku guruna teu sambaragat jada boga guruna di Mesir boga guruna di Afrika boga guruna di Palestina di ditu nu guru kahiji Palestina kedua Mesir tilu Afrika kaopat aya di Indonesia kemudian masih kene aya di Yaman mantak engkenya bakal ka Yaman ka guruna deui nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua diantarkan embung jangan mah kedatang ke dia sorangan balik sorangan wallahu alam Palestina apakah deket pengodokan ya orang itu tahu misteri ya itu tamu wallahu alam atuh buahnya buah henteu jatuh nyaho orang mana di mana cicingna di mana dumukna guruna ditanya saat ngamejakeun rahasia cek dan tuh engke bakal datang deui ke ka dieu ceukna kumaha diperintah ku guru urang teka Palestina tapi orang Palestina nu ka dieu aya naon di Palestina teh aya Libanon terkenallah Lubnan gunung Lubnan eta teu terlalu luhur didinya lah perkumpulan para aulia Allah sadunia setiap aya naon kumpul nunggu perintah ti Gusti Allah nempetak perang Palestina kuari mun ku urang dijabarkeun loba keanehan-keanehan geus puguh bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda lain hiji lain dua bom kapal gitu kene nu diluncurkeun tanpa awak ditepak wae kitu ngaguling ragag bingungeun Yahudi aya deui ketika perang aya nu merehan bae korma jelema ti mana meureun datang aneh ketika perang kan lapar jol bae jelema lain make pakaian tentara make pakaian biasa mawa salipi kan salipi mah apa no teh urang saketi meureun teu mawa salipi ya enggak babagi korma deuk model atuh pada di Libanon mah di Palestina mah aneh dibabagi kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkeun teu bisa asup orang asing maka dinya makanan ge sulit tapi nyana bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deuk kumaha coba ieu mawa bener-bener bawa salipi ya mah Cameron gitu tah ya Allah ya Rabbi masalah kajen kuku mage mun lain urang saketi kajen kuku mage urang kadu merak eta atau kado hejo aneh kan anu di jero nu katutupan di terowongan eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore di dalam bulan puasa jang buka setengah jang sahur setengah eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh cai mah teu dibere teu nginum makan hese kaanehanana ketika hendeuk nginum eta batu-batu kalaluar cai teu diberitakeun kan ka urang leg-leg Gusia TV berita kos kitu aya teu eueuh ayo Gusia leg-legan teh TV HP nu aya cangcut malulu puguh di HP mah oh berita kos kitu kaanehan keadaan Palestina emang kumaha gitu Masya Allah
Oh, ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja, jadi jalan teu bisa keluar. Ketika tankna berubah, keluarnya dianggap geus pararae. Lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe, begitu kalaluar kaget. Asli apa ririwa? Nah, begitu ditanya asli, kok bisa kuat seperti eta lah. Jadi di jero guha teh aya nu merean korma, aya nu merean cai. Keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh. Lantaran naon? Orenganan teu kudu aya nu mere, teu kudu usaha, ketika Allah kitu deuk mere melalui batu, melalui orang asing dan lain sebagainya. Per detik ieu masih kos kitu. Keur cara ricing ke lapar jol bae jelema. Lain orang Palestina, orang luar. Mantak cena banget nama orang Indonesia. Beneran aing masih seru sih. Banget deh orang Indonesia. Rupa ada orang Indonesia, pakaian orang Indonesia, merean. Nah, mantak di Palestina di ditu terkenal orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal. Nah, orang Indonesia na orang mana? Teu nyaho ieu urang mana ieu urang Indonesia nu ngababagi korma nyana geus jauh nu mantap kayak urang Palestina ka dieu ge berarti kan teu sembarangan di ditu aya nu ngababagi korma beungeutna ieu kos urang Indonesia nyana ngobrol meureun di ditu. Oh minan ente di mana ente ternyata nyana teu bisa bahasa Arab saya mah ngaing meti kulon. Oh kulon ya berarti sana ieu mah baduy ngaing-ngaing kieu mah kan. Eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana. Pernah aya nu merean roti segala rupa, sebelah sewang. Montak istimewa perang Palestina kuari paling dahsyat. Terus serangan-seranganna luar biasa. Berita ka urang hanya separuh berita. Ternyata di itu aya orang Indonesia loba. Di Palestina orang Indonesia loba keur mejeunang deuk nembak kieu toh cek mencar gua aing nu nembakna si orang mana ulah ngomong atuh teu ngartieun bade itu Arab ieu Sunda ieu teh diantep kitu ayo geus tembak deuh kena geus beres bikin deui lep eueuh. Iya, kamodelan kepala perang Palestina seperti kieu. Nu batak Amerika kewalahan layeuna, senjata beak, tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teu deuk perang. Mentalnya na gencetan senjata. Nu minta gencetan senjata kan Israel. Lain Palestina tertanda terdesak berarti. Iya, orang Palestina mah deuk menang deuk eleh perang terus bae kan. Pokona aing mah perang menang eleh perang terus. Hari Israel targetnya kan menang, orang Palestina lain, eleh menang perang terus. Mana hese mah kos kitu mah. Hese mah kos kitu batu. Aing mah urusan perang menang atau eleh, penting perang terus. Masya Allah dinasehatan ku Mesir, ku Syria dan lain sebagainya. Teu bisa. Dek milu perang hayu, henteu nonton. Lain lalaga. Urang mah kuari berita teh anu dideuleuna nu parotongna, nu katembakna, teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang pan. Anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik. Ye, cek otak urang ge kok geus kitu amat di medan lagana tuh coba sorot. Tayangkeun eueuh, nu disorot teh anu jelema hararees, nyusuan, atuh kos kitu mah. Ditayangkeun dadada tuh pasti paeh. Ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan tepai. Nu di medan laga ku sia tah tayangkeun. Eueuh pan teu ditayangkeun. Je, kaadeuan batak tara renang we. Model sagala ngaroko Ji Samsu. Menang di mana eta Ji Samsu? Lamun lain di Indonesia kan hese. Indonesia tuh kata ditu. Ente nyaho urang mana urang Indonesia da teu nyaho urang. Wallahu alam. Kos gitulah kejadian seputar perang Palestina. Mantap ke ulah kaget besin ke di dia anu dikirim ke Palestina. Ditunjuk ke kukulat. Berangkat sia. Ngan sasalaman we ka indung bapana nyaho teu balik deui bae geus pokona.
Tapi loba ieu nu geus daftar. Geus kula siap ke cegei. Sia berani amat hutang gede jasa. Aing bandingan perang bae lah ka ditu. Aya deui kula daftar cenah Kiai. Kula emang pamajikan derek cicing di imah. Maning perang bae guys ka ditu. Jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pamajikan, anu bobogohan diputuskeun. Tah frustasi ngaranna teh mah. Tapi nu jelas loba keanehan-keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu. Bahkan loba Yahudi nu asup Islam. Ararane ieu mah. Muncul ISIS jang ngiruhkeun suasana tetep bae nyana endahan berbalik tembakan Yahudi. Ngan modelna ku ari mah sahabat ditembak. Jadi kan risi. Aya Islam tembak, aya Yahudi tembak, aya Amerika tembak. Ai sia maksudna naon ieu? Tembakan bae, aya manuk tembak. Sia tepuguh maksud ieu. Ieu ISIS. Nah, di urang teh geus aya ISIS teh. Sanajan digembor-gemborkeun di Bandung ketika ceramah di masjid, jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Jawa Tengah jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Surabaya jangan terpancing oleh isu ISIS. Belum tentu ada. Belum tentu ada kumaha kapan Abu Bakar Basir geus menyatakan ada. Berarti kan aya. Nah, kuari keur digodog saha anu bakal bisa numpaskeun ieu ISIS nu geus aya di urang kuat jasa kayakinanana. Nah, mata kuari keur dipertimbangkeun andai kata Jokowi nu menang bisakah nyana numpaskeun ISIS. Seueur sia heran. Bangun teu percaya teh gitu. Andai kata Prabowo mampukah dia? Iyalah nu keur dipertimbangkeun terus. Jadi lain urusan kalah dan menang lantaran ieu pergolakan di Indonesia kaharep aya sababaraha anu ngarecokeun. Hiji kadua ieu bakal RRC milu di Indonesia. Lantaran Jokowi didukung oleh RRC berarti Cina mentek Cina 100% ngedukung Jokowi. Eueuh hiji-hiji acan Cina anu milih ka Prabowo. Di dieulah ditilihat cek ahli politik kok jadi kieu cilaka ieu bakal kaharep keur digodog lah kuari. Tenang, kalem heula. Kalem. Emang kieu milu atuh aing mah milu di ditu di sawah. Itu penting nu mamana ge kuari bakal peat lantaran kaharepna pohara. Urang mah sakadar memperpanjang kontrak Amerika lah dan lain sebagainya lain eta, tetapi kaharep geus kanyahoan bakal loba gerakan-gerakan saha nu bakal mampu. Sebab ieu peperangan berlanjut di ditu. Lamun terus di ditu milu Mesir milu, Syria milu ka Palestina, Turki milu, didinyalah bakal milu sababarahan negara di antarana Indonesia ge luar biasa kan ka Palestina bakal milu. Nah ieu saha ke anu menjembatani mantap kuari nu boga pencak gara siapkeun pencakna jang naon kiai jang ka Palestina lain ngemupuhan bapa bae minimal malah rame ya urusan negara urang menceritakeun negara seperti gitulah encan perpolitikan perekonomianana perbudayaanana lamun urang nyaritakeun Inggris perang teh kan butuh biaya. Israel ngebom Palestina butuh biaya. Sabaraha hiji bom biayana meuli bom ti mana tah eta teh anu ngabiayaan urang ketika orang belanja di lipo kan eta teh boga Bill Clinton didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngabiayaan Israel nu dibunuhna Islam Palestina nu ngabiayaan anak urang. Ayo sia lebaran kamari kan baralanja Indomat teh teu boga umat Amerika dua sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun ka mana-mana kuari per satu benda aya jatah lah. Jang dua hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia nomor kedua di samping pabrik-pabrik
Eta Indomat nomor kedua, dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina, untuk biayai Israel. Orang mereka bulu kan lamun kos gitu. Satu sisi orang butuh balanya ka Indomat, satu sisi orang di jerona kos gitu. Baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat, ya engsel, ya anu eta teh pan geus kanyahokeun. Di jerona teh ya aya dana untuk kristenisasi. Nu digawena orang Islam. Jago bahada ya tuh, memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan. Pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu. Sanu teu pula pilu? Salap. Di Irak aya salapi, di Palestina aya salapi, di Mekah sanajan Wahabi ge aya salapi nu baheula mah Said Maliki terkenal kuari ku putrana Said Abdullah. Kemudian di unggal negara salapi teh aya bae. Nah, paling loba salap itu di Indonesia. Di Indonesia membuah pahara jasa. Di Irak aya tapi terlalu loba. Di Palestina, sanagara Palestina aya hiji doang salapi. Pondok pesantren salapi ngan hiji. Nu lain-lain formal pendidikan non modern. Di Syria di non Yordania. Di Yordania nu sakitu deukeut jasa tah. Ka Palestina teh deukeut, kemudian negara kelahiran para nabi. Neangan nu salapi hese. Neangan nu salapi teh hese. Kula nanyakeun teu nyartieun, kula nanyakeun sababaraha nu ditanya, ayalah nu paham. Aya ge hiji dua doang, leutik di sisi saeutik. Eta lah carita salapi nu menjamur mah di Indonesia doang. Mantap ketegeran Indonesia luar biasa. Negara lain mah dijajah ku Amerika. Setahun 2 tahun berubah. Urang dijajah ku Belanda baheula 3 abad, ditambah ku Inggris, ditambah ku Jepang. Tetep bae mau kaneron bae. Teu robah. Urang kulon atuh biasa bae, polong kos gitu. Urang Tangerang kos kieu bae. Urang Garut kos gitu bae. Eta dek ngebalikeun budaya pang babari-babarina, tapi di Indonesia mah hese. Hese urang Indonesia mah. Bangun huae. Tapi nyana mah kos sireum, cek urang Bandung teh mah sireum ge katincek mangegel. Eta teh pribahasa ulah kieu sireum katincek atuh paeh. Ulah kitu. Teu bahasa teman-teman lain pribahasa. Tuh sireum ge katincek-tincek teuing mah ngegel. Eta teh bahasa priangan. Mandak urang Indonesia mah sanajan huae. Ye we gelut batu hayu bae. Deuk eleh deuk menang. Boro-boro agama di Indonesia mah awewe be digelutan. Perebut awewe segala. Penteu etis eta kos kitu. Di mana mah eueuh di Indonesia doang. Mending mun diperebutkeun geulis henteu deui. Nya nyungir deui. Nah ieu seputar urang bulan puasa kajadian seperti kos itu masih berlanjut. Tinggal orang nonton anu bohonganana, nu semina, nu semuna, asli nama tetep hese. Hiji jelema nu ngajelaskeun tentang nu asli. Berita nu asli, urang teh haus hayang berita asli na kumaha. Bagdad kumaha keaslianana ku ari teh nyaho setelah teh aya Gus Dur kabehan di Indonesia kehilangan. Naon sebab sumber berita asli nu? Sabodo teuing nu penting mah urang kurai mulayan urang tadarru babalik ka Gusti Allah melalui pengajian.